RW di mana ya? Alah kebenaran manggih si dia euy. Naon? Oh ya perlu di mana mau lu? Ngasih ngelawan lu di kebon. Di dia ya di ya. Kayak naon we? Oh itu ada surat di Pemkab. Naon? Oh iya BPJS udah aktifkan cenah maneh. BPJS kudu diaktifkeun kunaon dari RW. Oh kamu boga kartuna. Moga gen teu jadi diaktifkeun we naon. Kudu pugu aktifkeun da aktifkeun naon atuh. Nah suka boga peda ya. Kudu diaktifkan. Aktifkeun naon? Boga gen teu aing mah. Aing mah Oh yang nawenya. Oh udah langit apa? Oh tanda tangan we mah. tanda tangan naon deui ieu? Oh sagur ka PHP-an. Kaos udah pernah nyuk duit ka bank kudu tanda tangan aing mah. Sok. Jadi duit teu ieu. Oh kumangke we atuh. Penting mah aya we bukti. Kita majarkeun urang teu dibikeun. Heran urang mah. Oh bisi ieu urang euy. Urit ka tonggoh heula loba keneh. Heuji Nya. gitu. Ayo. Naon aing boga kartu ge henteu ieu kudu diaktifkeun BPJS da urang teu kaharti. Aya wae pemerintah ayeuna mah lieur kana huluna ge aing mah. Balik aing mah. Eta walu. Alah. Oi. Ke bawah sebenarnya ke bawah lu. Ajeng dewek atuh nya. Nuhun. Nuhun di home cup ge henteu. Aing mah mau tulis nolak atuh.